Dengekeun lur. Buah buruk mah teu kudu dirojokan. Isuk page oge bakal murag sorangan. Begitu juga jelema nu dolim ka urang, teu kudu didoliman. Isuk page oge bakal cilaka ku pamolah sorangan. Laras baladageun atuh taku sia. Dengekeun ari sia besti. Sia anu ngewa ka aing, anu sedil ka aing, anu geuleuh ka aing. Ku aing sia didaroakeun cing garede milik, cing loba duit. Ulah loba bohong, komo loba hutang mah goblok. Loba sia di dunia mah. Baladageun taku sia. Besti! Lamun lalaki tulang punggung, lamun awewe tulang rusuk, terus ari sia anu ngarebut salaki aing tulang naon atuh Bagong? Mangga dijawab baraya. Baladageun taku sia. Besti, sok aya paribahasa, lamun teh jeung dulur dak jeung saha deui. Yeuh, aing mah teu percaya, tempo aing susah mah kokosehan sorangan. Da anu bener mah aya duit aya dulur, eueuh duit kalalabur. Baladageun tah ku sia. Hirup di kampung mah kudu kandel ceuli. Hiji mata nu nempo 1000 babangus anu ngabaracot. Bener teu? Baladageun. Sanapsu-napsuna awewe moal beunang dicas ku lalaki anu teu dipika bogoh ku manehna. Yes. Tapi lalaki lamun geus nafsu awewe mana anu teu bisa dicas sanajan awewe bayaran ge. Bener teu? Fakta. Baladageun. Dengekeun ari sia besti heueuh. Aing mah rumasa lain awewe bager. Komo ieu jajauheun tina awewe solehah mah. Tapi lamun aing dititas saingan jeung ublag, sanggup ieu, tarohan oge ieu harga diri. Asli. Baladageun. Sia mah usaha mumul, gawe korean, ulin getol, dahar gemul. Ari nyieun status akan indah pada waktunya. Cik atuh sia teh eling, ari molor teh ulah tibra teuing, besi hese hudang. Baladageun. Dengekeun besti, aing mah deuk teu awet ngora kumaha tuh. Diriungna ge aing mah ku bujang. Ya guys, say hi dulu guys. Teuh, tingali ieu. Ai sia lalel wae jiga anu dagang leta online wae. Sok aya paribasa, lamun urang bager ka batur, batur ge bakal bager ka urang. Teu percaya aing zaman ayeuna mah. Waduk pokona mah zaman ayeuna mah anak mulang tarima. Kalakah mah ulang caduk. Pokona mah waduk aing mah percaya marulang caduk ieu. Yeuh, ari anu jauh mah merena sataun sakali ge. Meni diagul-agul, meni seungit alabatan kembang melati. Coba anu deukeut padahal apoe anu tarang kaliwat deuk ngeunah jeung nu teu ngeunah teweleh kadahar. Ge eueuh hargaan ieu. Alabatan tai. Ulah panasan ku milik batur, ulah maksakeun hayang katempo wah ku batur. Yeuh, aing mah boga hutang teh eukeur bertahan hidup, tapi lain eukeur gaya hidup. Baladageun. Lamun batur ngomong sia teh ulah waka gampang percaya. Lah batur modar dek milu modar. Apanan jelema mah resep adu domba. Ameh maneh parasea. Ulah sok waka gampang percaya, saacan aya buktina. Yes. Pan sia mah belet. Kalakah percaya anu eceuk jeung eceuk. Bener teu? Baladageun. Kadang herannya anu jadi salah. Lamun teu boga duit loba nyalahkeun teh ka pamajikan. Maneh mah boros lah, maneh mah sagala dibeli lah, maneh mah loba unyak anyuk lah. Manehna teh pohonya ngamere duitna teh saeutik. Heeh, saeutik. Yeuh, nu mahal mah biaya hirup. Lain hirup gaya. Gaya elit, ekonomi sulit.
hutang we pabelit. Tempo ulin ke kape-kape, dahar ke restoran, nongkrong di mall-mall. Padahal mah ye dengan hasem anu sakamari ge. Tempo di dahar mah dihanetkeun deui. Loba ngomong tapi eueuh bukti. Paladanggeun. Ari duit sejenis naonnya ngaranna duit singkat jeung padat. Jelema lieur ku duit, jelema loba butuh ku duit. Ari ngalana setengah modar meakeuna setengah sadar. Cing bahal leunghar walah pokona mah yeuh baraya ku duit, cing loba duit. Ari dasarna balangsak mah nya balangsak we atuh kardun. Untung segala dirayu, untung segala dibere janji manis. Engke beb, urang ulin ke puncak. Engke beb, urang ulin ka mall belanja. Lamun teka turutan saha nu era beungeut sorangan. Lagian ye awe zaman ayeuna mah teu raresepeun janji manis. Yes. Raresepeunna oge kana cicis. Omo modelan awewe kos urang. Dirayu teh ye lain klemer-klemer. Kalakak utah uger. Keur para salaki anu osok mere duit ka pamajikan, lamun mere duit tah duit awet-awet. Deh dengekeun kardun. Emangna pamajikan maneh teh cengcelengan anu bisa diasukeun duit weuteuh duitna anger wae henteu kacongcai. Yeuh, pamajikan teh butuh balanja unggal poe. Keur mere dahar maneh, keur mere jajan anak maneh. Masalah boros teh boros mah ayeuna mah kumaha jaman. Da naon oge nu dibeli teh ayeuna mah serba mahal. Lamun masalah maneh mere duit ngasa ukur mere duit tanpa aturan. Yeuh, anu pinter ngatur duit mah awewe. Jadi teu kudu loba ngomong, nu penting mah dahar. Dengekeun besti, ari hirup kudu cigah eusi cangcut. Najan bau manehna ge yeuh masih loba anu resepeun. Ulah cigah eusi selempak. Katona saeutik heurah. Kasinggung saeutik nangtung. Moal balik besti. Paladanggeun. Hirup mah ulah sibuk mikiran batur. Komo hate jeung pikiran dipake ngewa ka batur mah. Ingat, hirup semakin singkat, umur semakin berkurang, ajal semakin mendekat. Paham meureun? Semangat kawan, maju terus, pantang mundur. Apapun yang terjadi, kontek terus. Semangat sampai titik darah penghabisan. Paladanggeun. Emang duit mah lain sagala-galana, tapi tempo jelema lamun boga duit, loba duit bakal katempo sifat asli manehanana. Leres. Paladanggeun. Cek aing ge ari hirup ulah lempeng-lempeng teuing kos jidar. Sakirana aya jelema anu ngariweuhkeun, anu ngarugikeun, hayo we sabar jeung sabar. Kecup kali-kali mah huluna ku gas 3 kilo. Paladanggeun.